Sunda nu aya di Jawa Barat kakoncara lalega ku pasawahan pangkal perjuangan sajarah nu moal ilang dipinding kabudayaan nganjerkeun kota Karawang kurang tempat wisata Tanjung Baru jeung Pisangan Tanjung Pakis Walahar Curug Cigentis ngarondakeun pangwangunan ngamumule kasenian indah tertib aman bersih tujuan kota Karawang Karawang kandang makalang ngawangun sagala bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa nonton video ini sampai habis. Si Anja, si Ega, jeung si Tia. Mana? Orang kan ngalapan tahu, ini mau baca bukan. Yes, mani, ngalabak karena dia orang tadi kebun ngalabuah. Duh, buahnya sakit itu. Mai karonan buah dua. Orang dicita sama orang, cek sama orang. Lamun ngarojak buah, orang boga adi deui. Itu nyamuan mana mau bani. Amun gitu orang bebeja ka mun urang. Saya urang boga adi deui. Oh, mana mah nurutan wae. Kiraku buah bisa jadi adi deui. Bisa dengan bagi anakan. Ah, ngarembang wae urang mancing dek teu. Mana sinal parabna nempok? Yo. Emang boga jejerna? Aya loba. Ya loba nage di toko. Emang ngeliat di toko mah. Bikin gua na urang nganterkeun wakeun sama urang. Malih tungguan we. Ya, kadieu mau jejernya. We urang balikeun nya. Anjasna lilanya. Mana sih si Anjasna teh? Si Anjas. Gas kerja. Ya guys, jewang. Ini kadieu umpan. Tuh, panai yo. Boy, mana boy? Nu moal ilang dipinding kabudayaan nanjerkeun kota Karawang Oi. Nah. Awan nih, dia cepat. Awan nih, dia cepat. Mana benar sih dia? Ben. Teman-teman, Iya, laukna hasil mancing tadi. Yuk, ayeuna urang Mari dicucikan
zaman